keur carita seputar bulan haji mumpung keur dibuka lebar-lebar ditonton ku para malaikat terutama Gusti Allah. La yanalallahu luhumah waladima luhumah waladima walakian narut taqwa ya narut. Atuh sabenerna mah lain embena lain getih nah takwana nurutna urang ka Allah. Allah mah teu perlu daging, teu perlu getih, teu perlu hewan. Nu ditilik ku Gusti Allah adalah nurutna ka Allah takwana. Fakir miskin, masyarakat gaur daging eta mah urusanana sapira jang jasad. Tetapi horeng Allah manilikna takwa urang nurutna ka Allah. Cenah kieu kula mah lantaran loba jasa ye boga duit. Aju jadi korban teh endek meuli 5 di dia kebo di ditu kebo di buku moh teu pokona mah kula mah jang kula mah 5 bae kebo kabeh meunang tante ieu atuh menang jasa geus pokona mah satahun 5 dek embe tah dek kebo kula mah geus kitu betah dasar loba jasa duit masalah kula mah teu boga jasa duit cenah kieu jadi hese ye nu tadi mah boga jasa nu kuari mah teu boga jasa hayang mah hayangan teu boga kuat cenah kieu masalah kotok atau soang menang itu boga mah teu boga mah soang ge masalah ya hadis dhaif sabogana urang soang ge teu boga bebek teu boga anak kotok teu boga cenah kiai boga ge lako endog ge basa dikorbankeun hiji kulub sageus ade kulub asak dahar ku sorangan korban kan kudu dibikeunna ka numpang susahna nya mikir numpang susahna mah aing itu mah saya akan ku sia geus ngomong-ngomong teh si budak itu badak korban ngadu jelas sama teu boga-boga teuing mah kotok tuh masalah dikorbankeun aing mah hayang nama embe ngan teu boga aya hadis dhaif ti Kangjeng Nabi nah iyalah kotok aing mah korban kotok ai teu boga mah Allah ge maha uning ieu oh budak teu boga aing nu mere teu boga tapi nyana hayang ibadah beuh budak hayangeun jasa kotokna nyana boga hiji-hijina kemudian kunya ada dikorbankeun ulah kieu doang ngalamun bae kieu aing kebo teu kebeuli embe teu kebeuli kotok teu boga leh mana nu aya bae aya kotok tatangga bikin gaji pendek ya mah dia nah dia aing korban dia bener sih ayeuna aing mah teu boga-bogana tapi aing mah hayang korban tah pencit atuh haji pendek mencit barang isukna teh aya nu neangan kotok leungit cakna kotok leungit buluna aya di hareupeun imah haji pendek ah iya nya langsung nelpon polisi tungtung mah gara-gara kotok haji pendek ngerem di penjara maling kotor aja ditelepon ku tatanggana emang nyana mah maling teu maling ge maning penjara bae habek nah iyalah cerita seputar kurban ieu basa kadar geling-geling jeung nambah-nambah keyakinan besi urang ngolembar seminu tuhayakum fa innaha matayakum yaumal qiyam beuh bunga amat batur lalempang urang naik kendaraan masyaallah jeung betapa sedihna amat nu baheula boga aja teu korban geus dibuktikan kan ku Gusti Allah di negara masing-masing berangkat ka mauqif Allah Karim renungkeun ku urang mana panas eueuh tatangkalan kan geus dirobak ku Gusti Allah ieu bumi teh rata ya Allah ya Rabb nah persiapkeun ku urang ku hari
amal-amal urang jang jaga di yaumul kiamah kabeneran kuari keur mejana digelar jang kurban bikin tah pencet Masya Allah indah lamun urang nemah nurut ka parentah Allah nu di tablekeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngana tuh kudu jelas, kudu nu bener supaya nambah-nambah ilmu tur yakin. Nu tadi teh nyaho jadi nyaho, nu geus nyaho jadi tambah nyaho, tur tambah yakin ulah ngolembar. Ari can meujeunna mah ulah wakadawa cara anu kuari kerame Kiai Haji Profesor Evi di Bandung wah eta nafsiran ayat wadduha ku otakna sorang cilaka nya ulah man fassarul Quran bi ra'yi fal yatabawa maq'adahu minan nar masa nafsiran ayat wadduha ku sorangan wajaka bola fahada Nabi teh sasar baheula mah cenah keleutik nama Nabi teh sasar sakeuna teh dolan kagedekeun karak pahada je budak kudu dibawakeun pedang mah budak ulah juku sorangan di tafsiranna urang ge aya tafsir Jalalain aya tafsir Munir aya tafsir Fakhrul Razi aya tafsir Ahkam itu lah macan lagi orang lalauna nih mah tafsir bolak-balik urang keke mantap kudu diajikeun ge kabeh boga sanad urang sanad Jalalain ti saha sanadna ti saha sebab ieu Quran mah jeung hadis kudu digurukeun mun teu atuh bahaya kuari mah asal naon kitu ngocoprak bae teh sing hade nah iyalah geus tadi puasana tarwiyah jeung arpah Kangjeng Nabi mah arpah unggul tarwiyah ngan nyarita andai kata panjang umur kula bis ngalaksanakeun puasa tarwiyah kebenaran Kangjeng Nabi natu terus haji wada pupus mentak ayalah tarwiyah kemudian Arafah babacana nu tadi kul la ilaha illallah dosa jeung kulhu geus atuh itu bisa mah 100.000 teu kuat sameunangna bae bebeja ka Allah ya Allah ya Rabbi abdi ngadengekeun kudu 100.000 maca kulhu geus dibaca ku abdi ternyata pegal Gusti ieu mah abdi bae mah sabisa abdi jeung sakuat abdi sakieu tapi tetep abdi hayang dimerdekakeun di neraka abdi mah tetep ku sakieu ge sebab abdi lain teu hayang 100.000 teu kuat Gusti teu kuat beneran lah Gusti Maha Uninga mu saya mah kos ngomong ka kolot bae teu kuat abdi mah ieu geus lain lalagaan geus waduh puyeng abdi puyeng tetep sakieu ge abdi mah hayang jadi atakah we Gusti insyaallah ai beneran mah teu kuatna tuh ya. Nah, kemudian lebaran Rabu, kemudian ayat tasrek. Tasrek. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Tasrek tah. Tah eta teh mun teu boga poe lebaran, poe tasrek masih keneh. Tanggal 10 can boga duit, tah 11 can boga duit kene, urang masih kene dagang teh ngumpul kene bae ya. Nah, tanggal 12 can boga duit kene bae, tanggal 13 asar boga duit. Masya Allah, masih kene. Kita ka maghrib tanggal 13, nah 14 itu, 11, 13, tanggal 10, 11, 12, 13. Berarti kan lamun rebo, Kamis juga Sabtu. Sabtu asar karena boga duit. Nah. Korban geus urang deui. Tanggal 13 datang ke maghrib.
eta beakna sakitu. Ulah haju tanggal peuting masih kene korban be tanggal 14. Tanggal 14 aing karek boga korban. Ai jadi mah atuh jadi bae sodako mangan teu jadi korban. Okos anu malang jumroh teh dongengna. Kiai cenah cak batur lobaan jakula mah saetikan jumroh teh. Ngan baris kula bae cenah usah saha. Sia jumrohna tanggal sabar? Tanggal 14. Atuh balikin ke bae sama batur barali ka Indonesia sia karek jumroh. Usah saha cak teh sepi. Atuh paegan sepi jak kabehan ge geus ka Mekah. Kunaon sia jumroh. Aya teh nu bebeja ka kula. Jadi sia tanggal sabaraha jumrohna? Pokona mah sepi lah cenah kiai. Usah saha setan ge eueuh. Ai ditanya-tanya teh tanggal 14. Masya Allah isi budakna naonan. Aya teh jelema nu jumrohna terakhir seperti eta diajak ku ketua kepala anak. Nanyakeun masalah kuat cenah kiai teh. Lah ulah nanyakeun masalah lah. Pokona mah sia mah pokona mah sepi bae geus sakitu bae geus. Loba-loba masalah dina haji mah urusan jumroh, urusan nafar, urusan napar ya terutama ya. Nafar awal tanggal 12. Eta teh kudu ba'da zawal. Ba'da zawal teh ba'da zuhur. Nu mantak aya bahasa lamun berangkat nafar awal ka magriban di jalan wajib balik deui ka Mina. Teu bisa dilanjut geus naparna oper ka nafar sani. Ka magriban teh mungkin berangkat nyana ka sorean atau macet. Cara nu taun mana tah aya nafar awal ba'da zawal macet. Nelpon ka kula balik deui tah nurut nya nama nurut balik deui oper ka nafar sani. Ku hari makan nafar awal teh berangkatna isuk-isuk tah berangkat tah hampir 90% berangkat isuk-isuk atuh pan eta tah naon karang-karana jumroh nu poe eta encan. Pan jumroh teh ba'da zawal encan. Cadeng geus jumrohna iraha keur peuting atawa tadi isuk-isuk. Eta mah nu kamari bisa dilaksanakeun peuting, bisa dilaksanakeun isuk-isuk. Nu kamari bisa dilaksanakeun isuk-isuk. Ai nu poe eta mah kan dibukana ge zawal, hararimeng tadidinya harimeng mantak teu henteu jumroh tah nu poe eta jelema. Sanajan nafar sani ba'da zawal kan lain isuk-isuk berangkat teh isuk-isuk atuh teu jumroh mantak namun rapih mah coba ge namun rapih urang nafar sani ge ba'da zawal ribuan manusia jutaan manusia kakarak berangkat urang ba'da zawal nunggu zawal beres zawal di mancanagara jumroh balik. Geus teu wae nafar sani mah ka magrib badeung teh nafar awal. Sakitu geus di bejaan ge urang dina ngaji tetep be ngarah ngeundahna. Loba masalah tadi na haji mah tah kos kararitu. Ait loba-loba tapi nu nurut mengaji urang Madura nanyakeun, urang seberang nanyakeun dibejakeun kitu-kitu iya nurut. Aya teh nurut urang kronjo. Urang kronjo nurut tah pimpinanana. Nanya ka kula ki dek nafar sani kula mah terus nanyakeun cara-cara nuturkeun teh urang kronjo mah nuturkeun we wong kronjo mah gampang ge we lah iya nurut nya barang teh jeung kula tanyana nuturkeun nafar sani ba'da zawal selesai di kan kumu asasahna kita isuk-isuk bae berangkat isuk-isuk di mobilan kabeh kan nyana korupsi tah pagawe muasasah teh. Mun berangkat isuk-isuk kan teu kudu ngajamu poe eta. Lamun nya boga jamaahna misalnya 1000 atuh pan 1000 catering kan lumayan. Eta teh urusanana korupsi bae di mamana ge kos kararitu bae urusanana ceuhil malulu. Kula ge titah balik kula. Teu kula teh. Malah disiksieun cek nya teh cek ketua muasasana
muncak ngomong urang lamun kekeh bae dekna parsani kemudian bada zawal kami henteu tanggung jawab mobil jeung catering cek kula teh hakan ku sia ta mobil bus catering los legleg ku sia cak hate henteu teh dikitukeun nya ngomong kitu nya keur ibadah ngan hate we henteu lah dek di mobilan dek henteu kami geus siap dek di jamu dek henteu kami geus siap gana bingung kan kieu bae haneng bekas ku bade etek hati nu sajen makan geus baralik teh isuk-isuk tiga rombongan ti dieu nun teh moal ceukna moal dibere mobil kajeun mobil mah ambalaya loba kami nyewa sorangan moal dibere catering ceukna kajeun kami mah biasa puasa budak sombong teh si eta tah masyaallah sidang deui urusan kos kitu bae ge sidang malulu tapi kulantaran kekeh akhirat datanglah orang Arabna asli nu bogana melu masyaallah asli nama kos kieu munggah haji teh cak nyana didareulekeun teh ku pagaweana urang Arabna langsung melu ka kula ceurik nyana ge rimbasak sabarna mah munggah haji mah nu asli mah kos kieu tuh tolol teh coba pan aya nu sejen ditabarali pan meureunna kerja sama jeung nyana eta eta urang Arab eta kos kitu akhirna mah di mobilan cateringna ge nu biasa boga hiji 3 saurang aya geus nu batur di kajana-nyanakeun hakan ku sia teh pendil kabeh geus atuh nya biasa merkat atuh binu awakna ku berkah teu kadahar tunggu bawa teu kadahar da ieu lah haji seperti eta tetep bae korupsi dan lain sebagainya lamun teu boga ilmu cilaka aduh masya Allah kan. Nah iya urang boga tanggal 11 hijit 12 sampai 13 nah sampai 13 maghrib penting disebut seperti etalah ibadah urang dina minggu-minggu ini minggu nata minggu urang tas tasrek libur suasana lebaran minggu libur diliburkeun bae teh libur pokoknya libur bae tah lain ti minggu ieu tuh sia mah tuh kitu libur malam urang Rebo Kemis Jumat Sabtu Minggu libur tah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumatna haul ibu. Malam Jumat haul ibu. Jadi kurang Rebo na lebaran, Rebo, Kamis, Jumat 10 hari. Di 10 hari kudu da malam Rebo lantaran musyawarah jeung ahli dapur. Kudu nama malam Rebo. Yang ahli dapur malam Jumat bae cenah ka haji kabeh ge malam Jumat bae. Emang kunaon? Mali bejakeun lah rahasia nama. Rahasia naon mali bejakeun mantap malam Jumat mali bejakeun henteu cenah bejakeun we patali jeung adik-adik kabeh ieu kan kamarkah jadi biasa osok itu tahlil malam Jumat dah jadi berarti disakalikeun oh kos kitu urusana oke deh oh salah dah jadi malam minggu malam minggu na libur malam Jumatna haul ibu malam Jumatna haul ibu mingguna deui karak ngaji jadi aya liburan tetep sebab ieu suasana lebaran tah kitu informasina geus minggu hareupna Rebo urang lebaran abeh ibadahna urang sono lebaran sono orang teh kemudian tasrekna sing ade poe lebaran sampai tasrek ulah puasa haram kajian resep jasa puasa ge haram ieu mah di bulan-bulan biasa teu puasa tasrek puasa hayang kalem jasa burung ulah haram coba puasa aja na mingguna libur malam Jumatna haul ibu mingguna deui karak ngaji deui etalah informasi seputar lebaran. Di mana-mana ngalaksanakeun perang kemudian menang
mesti menang muslimin mah sebab dibantu ku para malaikat asal ikhlas jeung perangna sabilillah. Awewe na kufar budak kufar kan jadi tawanan. Ketika jadi tawanan maka dijadikan abid. Tukene abid-abidna diperkuat keabidanan. Ketika merdeka tertawan ialah kudu ditilik melalui pengijtihadan para tentara, para imam, para panglima. Mana anu ahau leuwih positif min qasrin apakah bunuh wa min fidain apakah tebus bi asra tuker dengan tawanan-tawanan atau tebus dengan malin harta atau dijadikan kau seperti etalah imma manna wa imma fida imma fidan wa imma manna tah eta teh kapan kudu benar-benar diteliti supaya ijtihadna mantep mengenai nu leuwih aham tah lamun kapanggih mesti dibunuh mesti ditebus ku tebusan dituker berarti atau dengan harta atau dijadikan abid tergantung kumaha keputusan presiden, keputusan raja, keputusan panglima. Ketika diijtihad sulit untuk menentukan mana anu leuwih positif. Fa in khafiyal ahad abasahum. Lamun encan kapanggih maka tawan meh heula. Hartina buyeu heula. Hatta ya zaro datang ka jelas. Kan ieu mah jelema nu ditawana teh orang-orang ahrar merdeka. Nyana teh ieu gagah. Kagagahanana boga kayakinan. Ieu lamun dilepaskeun bakal ngacak-ngacak deui. Eta kan kudu dikubahakeun ku urang nasihat dan lain sebagainya. Tetep jangan gagah we. Apa mesti dibunuh? Sebab ieu bahaya. Nah eta pertimbangan model kos kitu adalah kumaha panglima-panglima. Penggede-penggede kumaha para balok-balok bintang-bintang musyawarah. Mana nu leuwih ahad lamun can kapanggih kade bae tetep amankeun heula sampikeun ka kapanggih. Mana nu leuwih ahazna wa gila cek sakawal la yastariku wasaniun lamun kafir-kafir wasani penyembah-penyembah berhala penyembah-penyembah patung tertawan nyana tetep cek sakawal mah ulah dijadikeun kaula wa kadza arabiyun gitu keneh bangsa Arab pikolin naon gitu ngaranna menurut kau sebenarnya dia ngaji peperangan ngaji bab jidayat peperangan ya moal kapake urang ieu sakadar hazan sakadar pembendaharaan di hate urang oh kos kitu perang ya walau aslama asirun lamun tawanan asub Islam asoma damahu maka amankeun manehna geus asub Islam sebab urang dititah perang teh lain titah ngabunuh perang teh lain titah ngacak-ngacak perang teh umirtu kami diparentah kula diparentah perang teh
sehingga maca la ilaha illallah lain tita dibelem, dibunuh, dirusak lain. Ketika nyana asup Islam atuh selesai. Berarti bener perang teh ya sesuai jeung aturanana titah maca kalimah 2 kalimat syahadat nyana asup Islam atuh geus aman ke. Ketika asup Islam as-somadamu Islam tersebut menjaga kana darah sehingga teu meunang dibunuh lantaran geus maca 2 kalimat syahadat.